Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ke-28. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sate acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nah atuh somad tah hari geus kieu rek kumaha pikaharepeun urang. Ieu mah jelas lain salah awewe urang nu salah. Ngan pikeun Mang aya oge ka teu panujuan ka Nyi Komariah. Teu panuju ku eta we ngumbar teuing amarah. Kumaha lamun seug ieu jalma nepi ka misana moal saha nu katempuhan tangtu urang keneh. Pokona anu jadi saksi pek deui eta lalaki mere pandangan. Sok geura angkir ka ditu palebe Kang Somad. Gerara-geragan talak ayeuna si dayangna. Komariah tetep teu bisa dinasehatan ngagegejeg kudu nyerahkeun Julaiha. Bakat ning ku hantem-hanteman dititah ngangkir lebe teu bisa nolak deui Somad ditahan hiji jalma pikeun ngangkir palebe nu teu dicaturkeun itu ieuna sabada Julaiha leler tina kapidarana harita keneh diragragan talak. Kalawan teu dipake aral subaha lantaran geus ngarumasakeun nasib kudu nyangga katunggaraan nu lain bantrak-bantrakeun. Rengse tina aras urus ragrag talak jalma-jalma pada budal baralik ka masing-masing imahna iwal nu aya teh Somad jeung anak pamajikanana. Kitu deui Julaiha nu harita keur ngagelungkeun buukna bari teu boleh hujan cipanon sedang Komariah nu jadi maruna ukur dulak-dilak lir mata ucing rek ngarak kaberit di barungku budi kurawed hasem. Kang Somad, Julaiha lumengis bari nyoloyong nyamperkeun. Mugi Kang Somad kersa ngahapunten kana samudaya kalepatan abdi ti lahir dugi ka batin. Kalayan abdi moal hilap nyanggakeun pidoa mugi Kang Somad aya dina kajembaran ulah dugi kamendakan deui jalan-jalan nu matak nimbulkeun maksiat. Permios abdi seja undur Kang Somad cenah bari tuluy nyolongkrong sasalaman kitu deui ka Komariah jeung ka bibina. Tapi ukur patarema leungeun wungkul itu ieu eueuh nu ngaluarkeun ceritaan naon. Geus kitu mah najan bari jumarig jeung oge Julaiha maksakeun maneh kaluar ti imah Somad. Harita kabeneran ari turun kaburuan ka karaoge opat lengkah gerobay hujan dibarung ku angin ngagelebog. Atuh puguh we badan Julaiha rancucut kalawan nu raraca dina beungeut tapak dirangsangan ku maru teh karasa pareurih ka cai hujanan. Kitu deui leungeun belah ti kenca beuki lila beuki karasa nyeri urut diparieskeun nu akhirna Julaiha setengah tanpa daksa. Leungeun sabelah teu bisa lempeng ngadadak merengkel bari jeung bareuh geus puguheun pakean darawek. Taksiran kuno saliwat mah moal teu disangka jalma owah goreng-gorengna tukang jajaluk. Beak nyorang kota Sukabumi nu dimaksud ku Julaiha rek balik ka Bandung
Di hiji tempat nu jauh ka itu ka dieu reg sisi jalan handapeun tangkal asem. Kitu soteh bakat tingku geus teu kuat nahan ka nyeri badan tapak nyariksa nu teu aya ras-rasanana. Geus teu karasa deui curuluk Cipanona ngalembereh. Tuluy pating kareclak marurag kana lahunan. Geus kitu rup nungkupan beungeut sarta ngaguk-guk ceurik melas-melis. Duh Gusti, sumangga abdi nyanggakeun raga sinareng nyawa. Anging Gusti nu kagungan. Mangga geura candak ieu abdi. Parantos henteu kiat ngumawula raga kumelendang lami-lami di dunya. Taya hartosna sanaos abdi panjang oge. Ukur janten pangheuheurin batur. Kalayan janten onar. Mangga Gusti abdi pasrah. Nyanggakeun usik malik abdi. Mami. Ieu abdi putra mami. Antosan abdi mami. Mualami abdi bade ngiring sareng mami di alam baka. Mami. Julaiha terus-terusan bidang dam malah sorana narikan bade ngorejat nangtung sedang rek ngalengkah teu kaduga antukna kedaprak deui tuluy nyuuh kana kuta. Mun harita aya nu nyaksian kana jumeritna batin Julaiha moal nepi ka tega ningali komo kitu bari gerak-gero kanu jadi indung nu geus eueuh di alam dunya. Tapi dina kapidarana eta kalawan batin kumalayangna teu katalanjuran teu lila Julaiha ngulisik hudang panon darat reret siga aya nu ditempoan ana mireungeuh ka belah wetan breh aya walungan kabeneran caina keur sedang caah. Da puguh sarena hujan tereureuk-reureuk atuh kojengkang Julaiha ngalengkah malah tuluy lempang nyamperkeun gawir beri panon duanana teu ngicep-ngicep merong kana cai keur ngagulidag. Mami, abdi ngiring. Antosan mami sakedap. Julaiha gegeryeman bari teu weleh mencerong cai sedang kasisi gawir kari dua lengkah deui rag eureun tuluy imut meni ngagelenyu. Kayak mami antosan abdi bade mandi heula mami cenah. Leungeun sabelah rangga siga menta ditungtun sedang leungeun sabelah deui mah geus teu bisa diobah-obah ngadadak heuras. Keur kitu sada motor ngedudud ti kulonkeun. Tidid. Klakson motor disada dumeh nyorang tikungan dikersakeun reg-eureun kalawan nu tumpakna turun kawasna bae mah ngahajareureuk gek diuk sisi kuta ngalungsar lambar bangun nunah nae sakedeung-kedeung ngahulang siga aya nu dilamun. Astagfirullahaladzim. Jalma nu keureureut teh ngadadak istighfar bari ngusap beungeut 2 kali geus kitu korejat nangtung tuluy tatanggahan kana tangkal kai. Tah sia aya ti kukur euy cenah ngomong sorangan bari ngojengkang nyokot bedil angin merek BSA nu disimpen dina setang motor. Si badol anggur hibar tah sia euteup deui ceuk berendangna tuluy ngatayeprek ngabedil manuk ti kukur kakara oge diacungkeun geus pindah deui malah tuluy hibar. Suwe babadil teh meuni teu meunang piit-piit acan. Belah ditu sugan aya manuk pokna deui tuluy ngaleos bari tatanggahan kana luhur tangkal kai tapi weleh teu ngadenge suara manuk naon-naon. Taksiran ngarasa capek balas nutur-nutur manuk antuk namah malik deui maksudna rek terus balik. Tapi kakara oge salengkah manehna ngarandeg di barung ku hate ratug malah ngadadak rei-reian keung dumeh ngadenge suara awewe keur ceurik. Jempe tina ceurik kadenge nyarita melas-melis. Jelema kitu nu leungis teh atawa dedemit ceuk berendang eta lalaki bari luak liuk ari tina kituna teh breh wae kabireungeut sisi walungan aya awewe tayalian Julaiha nu teu lila kadenge deui nyarita kieu. Duh Kang Ramlan jungjunan abdi nu satia mugi kersa ngahapunten abdi rumaos dosa tos ngajaheutan manah engkang tetela pangna abdi kieu dosa ti Kang Ramlan tina jalan abdi atas sasar enggal nyangki awon panyanten abdi nu ngarendeng dina foto teh laras engkang
sing horeng buktos nama tunangan rai engkang. Rumaos abdi ageng dosa ka Kang Ramlan. Mungguh pengajak batin kekeh hoyong nepangan ka engkang. Mung bae abdina teu wasa bade langsung dongkap nedasi hapuntena. Jalaran inggis nambih-nambih jahet mana. Sanaos bari tetepang deui oge. Abdi moal suda ngadoa. Mugi-mugi engkang sing bahagia kalayan enggal-enggal kagungan garwa nu satia ngangken panutan lahir. Da puguh abdi mah taya harepan ku melendang lami di dunya. Jap Julaiha ngagarandangna teh eureun tuluy nungkupan beungeut nu baseuh ku ngalirna Cipanon megatkeun raga katineung hugeus pondok harapan rek luas kana diri jadi mamangsa cai walungan nu sakitu ngagulidagna. Saha eta awewe teh bet nyebit-nyebit ngaran aing. Moal Julaiha mah kitu. Piraku mun nya Julaiha make aya di dieu sedang manehna boga salaki jeung geus tahun-tahun ngejatkeun ti Ibu Jenab. Kalawan asa mustahil Julaiha pake narubat rabet kitu. Ceuk eta lalaki anu teh tala manehna teh Den Ramlan sasat jelema geus tahun-tahun kabung belengan ku Julaiha. Kari-kari ayeuna aya nu nyabit-nyabit ngaranna. Puguh we ngalenyapna lain dikira kojengkang Den Ramlan ngadedeukeut reg eureun tukangeun Julaiha. Nu harita keur ngaguk-guk bari nungkupan beungeut teu lila kadenge nyarita deui malah leuwih jelas. Gusti nyanggakeun raga sareng nyawa abdi mugi dipaparin karidoan ngiring kapun biang nutos mulih ka alam baka. Kang Ramlan hampura abdi. Allahu akbar. Galeong kak Julaiha nu geus kari sagebreuseun ngagejebur ka walungan teh rikat ku Den Ramlan dirontok atuh bro wae rubuh dina tanggeuyan kalawan teu ingat-ingat. Astagfirullahaladzim. Julaiha ieu engkang geulis. Aduh, kunaon jeju teh nepi karek luas ngorbankeun diri sorangan. Sing emut geulis ieu Kang Ramlan teh. Den Ramlan taya karagab sumawana boga rasa hina dumeh Julaiha pake narubat rabet jabah kuleuheuk tapi ieu mah malah digolerkeun dina lahunan beri sirah Julaiha diusapan sedang Cipanon teu karasa. Ngalembereh tanda-tanda pinanggih jeung katresnaan. Duh, kumaha atuh dibawana sedang ka imah jauh keneh lain lakon sakedeung-kedeung. Yu sing emut geulis. Cenah bari ngagebig-gebig badan Julaiha nu keur ngalempreh tapi akhirna teu buru ngulisik nya panonna bentak tuluy mencrong beungeut Den Ramlan. Ya Allah, Kang Somad, halika ditu tong ngahalangan maksud abdi. Lantaran abdi geus luas miceun diri. Teu guna teu perlu Kang Somad nyusul abdi oge. Kang Somad tos ngaragragan talak. Hali Kang Somad, hali. Julaiha jejeritan beri merekpek nenggelan dada Den Ramlan ditinggalian manehanana mah Somad. Ju, sing emut jungjunan engkang nu geulis. Sing telak kana rupa engkang ieu mah sanes Somad tapi ieu Kang Ramlan teh ju cobi sing awas ka engkang. Ceuk Den Ramlan bari terus beungeut Julaiha dicamahan. Saha ieu teh Kang Ramlan? Julaiha samar-samar dibarung ku ambekan ngahegak kitu deui panon nu teu pati bengras katutupan cimata teh manco neuteuk beungeut Den Ramlan. Muhun geulis. Pan ieu teh Kang Ramlan teh piraku hilap deui onaman sedang engkang dina sakitu taun abar-abaran milarian salira lantaran batin engkang teu boleh ngendat emut bae ka salira. Aduh Kang Ramlan, Julaiha kakarat tenget manehna ngagero lilih tuluy ngaguk-guk cerik bangun nu kanyerian. Engkang hampura abdi engkang rumaos abdi ageng dosa utamina kasalira engkang abdi rumaos awon sangkian. Duh Kang Ramlan, cita-cita abdi terhadap salira ukur dina impenan wungkul nu akhirna deui abdi janten runtah nu teu aya pisan gunana
paling-paling janten mamangsa lombang runtah cenah bari disusul ku cerik deui lahunan Den Ramlan geus cipruk ku Cimata. Duh Jungjunan mugi sing sadar geulis sanaos salira jumerit maratan langit ngoceak ngaratan mega ngarumaoskeun dosa keur engkang teu gaduh sangkian kadinya melih moal bade ngijing sila bengkok nyembah akang moal unggut kalinduan gedag keanginan sanaos cek wiwilanganana raga engkang rup ku padung rap ku lemah raga ngalabatang jadi banusan moal putus akuan tetap salira juju yangkeun pujaan hate engkang tos kapatri ku janji moal bade gaduh istri atanapi saupami sanes ka salira dugi karatusan tahun atanapi dugi kamulang ka alam barjah tetep engkang ngantos salira geulis ya pangguran urang wangsul karorompok. Duh engkang sanes abdi nampik pangasih sawios teu kedah ngabantun abdi mangga bae bade mulih mah abdi teu ikhlas dongkap ka bumi engkang sok sumawonten ditepangkeun ka sepuh engkang abdi isin engkang kalayan ngaragangan salira engkang nu tangtos hinana nyandak abdi nubatan sakieu awona. Julaiha teu luas rek milu lantaran teu kabawa ku era ngarumasakeun jalma hina komo bari ku ayeuna jaba dipake rarangsak teh diwuwuh ragana cacad kasarna Julaiha tanpa daksa dengan sabelah jadi kengkong urut disiksa kudu jadi maru. Jungjunan engkang nu geulis ulah kagungan emutan kadinya engkang ridho lahir batin tebih kana raos hina dangkang mah teu mandang waruga sumawonten mandang dunya teu pisan-pisan geulis yap geurah ngadeg urang wangsul karorompok ceuk Den Ramlan keukeuh hayang bawa bari sirah Julaiha dicengkatkeun ku ayana ngadenge omongan Den Ramlan nu sakitu ngagalindangna matak nari kana ati ngahudang rasa asmara najan 1000 kali nolak akhirna mah teu burung nurut sedang batin Julaiha ngarasa suka sedih geus kitu jung badan Julaiha setengah dipangku sanggeus ajeg benar tuluy digendeng dibawa ka jalan dirudud motorna diselah mangga aju geura calik mangga engkang walau Julaiha lirih bari gek diuk di tukang sedang batin mah tetep era geus kitu geleser motorna maju beki lila beki tarik nu teu diwangkongkeun di jalanna reg motor eureun sisi jalan hareupeun hiji imah duduk janela tuh geuning ju kaleresan ama nuju caralik di luar Den Ramlan nuduhkeun ramana isin temenan engkang ulah nyanggam isin ju di engkang teu aya pika isineun kadar ama sareng ibu moal naon-naon mangga urang kalebat. Den Ramlan nyurung motor dituturkeun ku Julaiha beri sirah tungkul nitenan kana tincakeun har geuning geus balik deui babedil teh lan Mama Wilastra narosna bari ngareret ka Julaiha keur ngajengjan lir arca mohon ama walon Den Ramlan bari nyarandekeun motor kana sisi tembokan mangga ju kalebet. Julaiha teu ngawalon anggur tungkul kitu soteh teu kawawa ku era ngarumasakeun hina kudu meh pakean rarajet saha eta teh lan Mama Wilastra tumaros rada ngaharewos wios engke bae dilebet ku abdi diwartoskeun ama dupi ibu teu angkat-angkatan teu aya we tisuk oge mangga nyai kalebet walon Mama Wilastra tuluy ngaku geus kitu mah kakara Julaiha daek unggah sarta ku Den Ramlan dibawa ka jero ujug-ujug gek bae Julaiha diuk emok dina tegal ulah calik dede nya nyai di luhur calikna ju tekeng kitu ju di luhur calikna Den Ramlan nyekel tak-tak Julaiha geus kitu mah kakara diuk dina kursi dikantun sakedapnya ju mangga walon Julaiha lirih sarta Den Ramlan ngalewas ka tukang dituturkeun ku ramana barang gek ka dapur nyampak ibuna keur ninyuh kopi nu teu diengkekeun deui paralak bae Den Ramlan ngadadarkeun perkara Julaiha malah rada panjang lebar tuluy menta widi di ibu ramana hayang ngawin Julaiha lantaran kahiji inggis ku janji kaduana panteg mika cinta nu teu bisa ditolak deui
kumaha atuh amana kitu cenah maksudna Ramlan teh. Ibuna ngareret ka Mama Wilastra sedang den Ramlan sanggeus ngebrekeun cita-citana luk bae tungkul lir buuk menang mabuk. Nya ari keur amaona aman da puguh kasebut kolot nu teu aya bedana jeung ibuna. Eta mah kari terserah jenisna, moal bisa nyarek, moal bisa nitah. Komo kitu geus jadi angen-angen anak urang nepi ka dibelaan suda kana dahar kana mandi. Nu akhirna urang-urang keneh nu jadi susahna. Walon Mama Wilastra nandakeun satuju. Lain boga salaki eta awewe teh lan. Sumuhun kapungkur mah Bu. Namung ku ayeuna sanggemna mah papira. Geus boga anak acan, ibuna talete. Teu acan. Namal boga rasa hina kitu Ramlan menangkeun randa tur kaayaan sariga kitu. Sanggem ibuna kitu sotenan saolah-olah ngajajuan kana pamedegan nu jadi anak. Perkawis rupi sareng dunya mah kanggo abdi moal janten pandangan supados nu bela ka awak abdi sareng nyaah ka ibu kitu deui ka ama. Margi eta jalmi tos katilik dina adat laku lampahna. Estu tiasa ngahargaan diri. Anjeunna kitu soteh wireh nuju aya dina katunggaraan sajabina nguping wartos ti mertuana Ruslan. Tos teu kagungan Ibu Ramana teh oge ditumbu kudunyana seep jabi nyaeta jabi ayeuna dinyeri ku patilasan dugi ka anjeunna warugana reksak nu moal lepat deui dikaniaya. Walon den Ramlan bari ngalimba atuh leket teuy bae manah Ibu Ramana ngarasa ngangras. Nya ari kitu onaman teu aya halanganana. Memang pikeun urang mah ulah mandang kana haliah dunyana bae atawa mandang kana rupana. Najan berat beunghar rupana lir widadari oge ari tabeatna teu ecrog mah eueuh gunana komo kanu bela kana dagingna wungkul. Ibu mah teu panuju. Najan ama oge taya bedana jeung ibu tong jauh-jauh nyontokeun buktina urang ari daek silih belaan kalawan bisa silih PHP-keun diri teu burung awet nepi ka tokroh-tokroh kundang itu. Mama Wilastra nyambungan tan wane satujuan sareng garwana keur mah Ibu Ramana den Ramlan ahli kana tutulung. Jadi ku ayana tujuan anak kitu teh teu kumareng kadeui sumawana boga rasa hina. Malah harita keneh Julaiha ditepungan kalawan ditanya jujutanana sarta teu kaleked. Paralak bahe Julaiha ngadadarkeun lalakon hirupna ti mimiti kadatangan ku den Ramlan nepi ka patali janji. Kitu deui pangna manehna bisa kawin ka Somad teh nu jadi gara-gara tina perkara foto katambah siun ku kolot. Atuh leung bae Ibu Ramana den Ramlan ngahulang malah dina batin mah seuri koneng boga taksiran. Yen Julaiha teh kasalahan geus cukup ngadenge jujutan ti Julaiha kitu. Ibu Ramana den Ramlan dina ngakuna teh teu ragu-ragu. Harita keneh dititah babersih kalawan tuluy ngabadamikeun soal waktu pikeun ngawinkeunana. Geus teu bisa ditolak atawa dipungkir deui najan teu patepung sakitu lilana oge dasar geus jadi patokan kalawan aya tapel Adam ti tadi. Bari aya maksud nu manteng akhirna den Ramlan teh teu burung kauntun tipung katambang beas patali janji. Ibu Ramana totomplokan meakeun kanyaah kanu jadi anak keur mah aya pakeuna katambah-tambah mika deudeuh atuh sugema teh lain deui semah ondangan tinu jauh tinu deket meni rabul tatabehan wayang golek meni ngagadara. Keur meujeuhna meuweuh datang ondangan reg aya mobil sedan eureun kalawan anu tarumpakna tarurun. Horeng anu kakara turun tina mobil sedan teh Cep Ruslan sareng bojona Tayalian Resminawati. Kitu deui mertuana katelah Ibu Jenab oge sarumping. Puguh we gok Resminawati jeung Ibu Jenab maneh ngadadak reup geuneuk rai pias. Sigana mun teu kaget geus nyarandog ulah boa baralik deui awahingku ngajenghok kalawan era ku Julaiha.
Tapi najan kitu maksakeun maneh arunggah tuluy munjungan kadua panganten, malah ibu jenab mah menta dihampura sagala beri panon cari nakdak. Kitu deui Resminawati jadi ngahruk ngerasa suka sedih. Tidinya mah der wae besan jeung besan ngawarangkong tina urusan Julaiha nepi ka bisana laksana ka Den Ramlan. Abong kena tos patokanana ti pangerannya ibuna Asep. Gening eta anu dianggo teu damang batin teh akhirna mah teu buru ngajodo. Ceuk ibu jenab bari ngareret ka Julaiha keur dikepetan ku Resminawati. Numawi teh oge nya kitu ibuna Imas. Rupinatos aya tepel adam ti tadina. Malih ama oge teu nyangki saujung rambut. Horeng nu dipicangcam ku pun anak teh jauh-jauh anak taleus. Horeng jelas sifat jalmi nu ngumawula kanu sabar sareng kasolehan mah sok teu burung ditang tayungan. Aya eleh lahir menang batin. Tibatan jalma nu ngarasula jeung boga adat kejem. Najan teu kaalaman pembalesanana di dunya oge. Di akhirat mah moal teu panggih. Mamawi lastra sasauranana mani tatag kalawan nyerep keuna pisan kana hate nu ngadengekeun. Laras kitu amana Asep, ceuk ibu jenab bari tungkul boga rasa kasinggung perasaan dumeh rumah sageus ngaharaheutan hate Julaiha. Keur gunung catur kitu torojol deui semah jajaka mani tandang nakar bari nanggai dus dirukareka nu maksudna rek souvenir. Barang lol kana lawang Den Ramlan gancang ngorejat malah tuluy ngalengkah nyambut semah horeng eta jajaka nu souvenir teh sobat sakola waktu di SMA. Tayalian sambas teh anu kakara balik ti Jepang sedang Julaiha can nempoweun da puguh gawena melenguk tungkul tandaning lungguh timpo. Bagaimana kabarna Sam? Den Ramlan sasalaman bari mesem. Cukup bae Lan. Semoga kau bahagia dan lekas-lekas mempunyai baby. Ulun sambas ngagonyak. Yuk nepangkeun rerencangan ceuk Den Ramlan bari Noel ari tanggah ujug-ujug ribay ngadadak beungeutna bareureum. Kitu deui sambas sajeroning patarema leungeun teh panon duanana manco neuteuk beungeut Julaiha anu teu loba carita naon-naon. Luk bae tungkul dibarengan ku hate pada tutunggulan teu sangka baris patepung. Yuk, saya sampaikan doa. Semoga kau dengan sang suami berbahagia dan mohon dimaafkan sambas rada ngalengis. Terima kasih Kak. Semoga Tuhan memberi taufik dan hidayah terhadapmu. Dan semoga kau juga lekas berbahagia. Walun Julaiha sorana rada ngegeter pelebah dinya nama geus moal henteu itu ieu oge pada ngalenyap kadang kala asa dina pangimpian. Silahkan duduk Sam. Terima kasih Lan. Walon sambas bari gek diuk gigireun Den Ramlan nuluykeun deui wangkonganana mani aruplek bubuhan panggih jeung sobat. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.